kamari kene ya dipanen kuaring nek tandur deui si Udin mah. Eureun-eureun nyawahna. Eureun-eureun ke umur arak. Jaya kopi segala yuk. Ai. Ja cabe sugan mah boncel yuk. Bagus amat ya cabe. Meni marontok kieu halerangnya. Cabe si Udin ieu nya. Mun jelema mah kantongan ya hade ya. Heunya jelema. Aya horeng. Den. Sugan aing eueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan eueuh sasaha tanda mah nek nyokot cabe saeutik mah. Dia ulah ada cabe aing da main cokot bae dia Atuh ngagoler bre, atuh sugan nek mere. Cabe aing teu di dieu. Oh kitu. Lain jam marontok kata cabe nama. Pisan. Atuh ngaranna ge diurus, paplakan mah atuh lamun diurusnya. Lamun diurus mah tuh disemprot. Nya karak mangi urang ieu cabe. Kira-kira berapa kilo yuk sakieu? Aya mun 3,5 kilo mancan kabeh ngala aing kebegal. Kabeh yuk. Can kabeh. Itulah tanggalna. Herang tuh. Marontoknya. Herang. Marontok. Bagus. Tuh. Pokona mah. Ieu ngaranna cabe oren ieu, cabe oren. Cabe oren. Anu nu hargana 120 teh sakilo. Edas naik daun deui bae ka Udin mah. Lain ngomong-ngomong make naon ieu lah. Ieu na pupukna ieu nya dipupukna kenaon pupukna? Ya dipupukna mah atuh biasa make poska. Oh make poska. Pupuk mah make poska urang mah teh ieu. Lamun obat-obatan gitu lah. Make naon eta? Naon dia obat-obatan make naon? Nyemprot apa naon dia? Eta lah nyemprot. Atuh nyemprot mah make semprotan dia. Ih maksudna lain atuh pan semprotan ge henteu diberen obat mah meureun. Nah, atuh dia ngomong nu bener, da nyemprot mah make naon atuh make semprotan nyemprot mah. Make semprotan nyemprot mah make semprotan di mana-mana ge dia. Atuh pan aya obatna meureun, obatna maceman regen misalkeun kitu lah, Amistartop gitu. Aing mah tilok make naon aing mah mun nyemprot teh. Make naon? Eta be hiji. Heuh, make naon obatna? Tah, ya tah baca kitu ku dia tah. Oh, tah. Ieu. Hah? Tah, kadeuleuh ku dia tuh. Tuh, bacaana tuh. Demolis. Nah. Oh, eta. Aing mah make eta bae. Soalna naon main namanya? Teu perlu loba. Heeh. Makena teu perlu loba. Jadi kajian misalnya tak sorangan mahal cenanya. Heeh, mahal. Teu masalah. Ukuran harga mah mahal teu masalah. Yang penting urang aya duit yang meulina kan? Aya duit yang meuli. Nah. Jadi urang kajian mahal ge ari bagus mah kapaplakan bagus dibeli baik atau hasilnya dong kieu tuh hasilnya cukup memuaskan hasilnya tuh dia kurang iya, mah hasilnya ulah ngomong dia mau ngomong mahal dia atuh kali-sekali make nu mahal ulah nu murah bae pang bagus hasilnya ayaan jadi bisa jeung nya ibaratnya kieu kan ya nya jeung kawin deui dia salah kawin dia salah atuh hamperu maksud aing kieu nya yo kan ya urang engkena dijual ya nya dijual tapi terus moal kanu biasa teh moal tak ka Bapak Amin teh nya Amin soalnya mah mah kadang-kadang di bawah heulan barangna terus atuh duit engke cenah atuh pan meureun dikirim heulang kayak geus dikirim karak duit si aing mulai gitu ada barang ada uang oh gitu aing mah sistem aing mah ja urang iya emang teu capek gitu paplakan urang oh si kadinya nama atuh geus hasil kieu nya yang mana keur mahal gitu dihutang waduh ogah aing ngepeledag pokokna mah obat semprotna BG Kanta doang kieu Demolis. Meuli obat ya nya, meuli obat demolis. Dibere kaos deh. Oh, dibere. Langsung berhenti digawe. Lain menang meuli eta. Lain nu kamere ku kios. Suganti pertanian dibere. Lain lah. Jadi orang meuli demolis sabotol misalnya. Oh, terus hadiahna kaos hiji. Edas. Urang kumaha? Atuh nasabah mahal saeutik ari menang kaos mah memuaskan. Kaos menang. Obat
menang. Paplakan Bagus. Ya, paplakan ya misalnya. Oh. Aya rintik-rintik teh daunnya. Rintik-rintik. Terus Urang disareatan make ieu aranna ya. demolis. Nah, eta insyaallah eta. Alhamdulillah eta Nah, ya. sareat teh ieu ngaranna ge kan. Mm. Sareat ieu mah dasar mah geus goreng. Diantepkeun bae. Mana hayang doang kieu hasilna moal. Oh, ja. Moal lah. Dia moal doang kieu. Mana aya? Yo, sorangan melak cabenya. Sok diasaan teh lok. Dia asaanku dia daek mah. Iya doga. Aing mah oga lah ada lah. Emang dia emang dia yang melak bonteng ku yang biasaan. Emang cabe lada. Dia atuh lah ada lah. Oh, oke. Anggeus ge nya aing rek neruskeun ngala deui. Atuh lah dibawa ke pasar ge kagok sakitu kagok mah. aing mah hayang sekarung gitu nya. Atuh. Bawana, enak sedang sekarung. Contohnya. Nah, Poho. pohon naon da? Ih, atuh pokokna mah aya meureun. Oh, aing. Dia hayang dibere-bere atau meuli dia ka aing yang cabe mah. Koreting. Dia koret-koret atuh kumaha aja aing kudu make modal naon ban tadi ku si bija-bijakeun make demolis obatna ge. Kon kudu meulina make duit. Make duit. Dia Berarti aing mun menta kudu make duit bae.